Yo, yo, baraya DJ Sunda Volsera nyentil halus tapi pedes. Hirup malain sandiwara tapi loba nu pura-pura. Jadi lagu hebel 10 tahun geus di luhur kursi empuk tekung si gugur. Rakyat nanya tekung si jujur, ijazahna jadi kabur. Ngomong manis waktu kampanye, seri lebar ngajak percaya. Ayeuna mah beda carita, janji tinggal jadi wacana. Di layar mah rapi katingalina, di jero mah loba misteri. Nu nanya sok dianggap sepi, padahal mah hayang bukti. 10 tahun jadi pejabat, ijazahna can katingali jelas. Janji-janji ngapung ka langit, rakyat dihandap ngadaguan beres. 10 tahun carita sarua, ngajual asa demi kuasa. Tapi tungtung nangan ukur sora, pepesan kosong teu aya rasa. Hey, puter deui DJ Volsera, kanyataan teu bisa ditutupan deui. Bas turun. Lembut cara halus gerakna, oligarki teu katingali wujudna. Ngatur sagala di balik layar, rakyat mah ukur jadi pangdengar. Program loba hasil samar, angka naik tapi teu karasa. Nu sugih beuki ngapung luhur, nu leutik mah tetep kasiksa. Saha nu salah, saha nu bener, kabur kabeh di balik jabatan. Lamun teu wani jujur ayeuna, iraha deui mere jawaban. 10 tahun masih misteri, kertas sakola teu kabukti. Ngomong luhur soal negeri, tapi jati diri disumputkeun deui. 10 tahun janji dibagi, rakyat percaya berkali-kali. Ayeuna sadar geus katipu, tapi kahirupan tetep kudu jalan deui. Yo, hirup mah kudu melek ayeuna, ulah gampang kabujuk ku omongan wungkul. DJ Sunda nyarita nyaon ayana. Yo, dunia ka kawasan teh geus teu aneh deui. Bapak turun, anak langsung ngaganti. Rakyat ngan jadi panonton. Ayo carita lami balik deui. Saha nu menang, saha nu rugi. Bibi bapak turun, anak naik deui. Kursi panas teu jauh ti kulawargi. Rakyat nonton teu bisa milih deui di medsos.
kolom komentar. Siga pinter padahal kesabar. Ngabela nu cantang tu bener nempi ka babaturan jadi musuhan. Rakyat letik jadi kabawa, isu gede jadi bahan drama. Nu di luhur mah anteng wae, nu di handap mah ribut sorangan. Saha nu salah, saha nu bener, moal langgeng disumputkeun terus. Hukum alam teu bisa dibohong, waktuna datang kabuka sorangan. Bapak turun, anak naek deui, carita lami muter deui. Rakyat sadar mimiti mikir deui, ulah nepi ka kabagiku omongan deui. Hei, bener salah bakal kabukti, sanajan ayeuna masih misteri. Yo, ulah ngan jadi panonton, ulah ngan ribut di kolom komentar. Hirup mah kudu mikir, lain ukor milu kabawa arus. Yo, program hebeul diangkat, 10 tahun kapungkur turun ti jabatan. Ayeuna anak nek jadi kebanggaan deui, aya nu apal naon programna. Hayu urang dangukeun caritana. Ayo gizi ke rakyat atawa duit keur nu kuat? Jawab lamun wani. MBG proyek gizi atawa duit? Rakyat nanya tapi jawaban ngalayang jauh. MBG janji manis dibungkus rapi, tapi di lapangan loba nu teu saruat.
Yo, gratis cok maranehna, tapi sahanu sabenerna mayar. Rakyat deui, rakyat deui. Gratis di spanduk, bayar di pajak. Nah teu baca ku logika. Makan gratis tapi rakyat mayar. Diam-diam tina pajak nu ngalir lancar. Makan gratis jadi headline gede, tapi sakola malah kakeureut deui. Heuy, mana nu penting, gizi atawa pendidikan? Ulah nepi ka salah arah kebijakan. Poster gede janji dibagi, budak dahar jadi simpati. Tapi dibalik eta carita, anggaran sejen mimiti dikorbankeun deui. Buku kurang, kelas ruksak, guru ngeluh teka denge ku pusat. Dana pindah ka program anyar nu penting viral, sanajan teu jujur. Di media mah katingali mulus, di lapangan mah loba nu pupus. Nu sakuduna prioritas jelas, malah dipangkas tanpa welas. Makan gratis tapi rakyat mayar, lewat pajak nu teu karasa kaluar. Makan gratis jadi alat pencitraan, padahal berat di beban anggaran. Ayo ulah ngan bungkus, ulah ngan slogan, rakyat butuh keadilan. Lain sensasi program ram 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 ram. Beis turukeun baraya. Gratis, gratis, tapi mayar. Budak dahar memang perlu, tapi masa depan kudu dijaga oge. Lamun pendidikan dikorbankeun, naon jadina generasi engke. Gizi penting, sakola penting, dua-duana kudu saimbang. Lamun salah ngatur prioritas, rakyat deui nu kudu nanggung beban. Gratis tersalawasna gratis, lamun sumberna teu jelas asalna. Lamun duitna ti rakyat sorangan, kunaon disebut hadiah ku pamarentahna. Makan gratis tapi rakyat mayar, kenyataan pahit teu bisa disumputkeun deui ayeuna. Makan gratis ulah jadi tipu daya, rakyat geus mimiti sadar kana skenariona. Heuy, bener salah bakal kabukti, sanajan ayeuna masih dibungkus janji. Yo, hirup mah kudu mikir, ulah ngan ningali bungkusna, tapi tingali naon di jerona. Yo, gratis ceuk maranehna, tapi sahanu sabenerna mayar. Rakyat deui, rakyat deui. Gratis di spanduk, bayar di pajak. Nah teu kabaca ku logika.
gede monang panggung, nu leutik mimiti leungit. Warung sepi tu aya nu mampir deui. Kabuktian ayeuna di tahun 2002 genap. Ayo gratis keur sabagian, tapi nu dagang kumaha nasibna. Warung sepi MBG na gratis, nu biasa jajan ayeuna jadi leungit. Warung sepi teu aya nu meuli, harga naik tapi hasil teu pasti. Heuy nu dagang leutik jadi korban deui. Program jalan tapi urang handap nu rugi. Isuk-isuk Bukalapak biasana rame ku budak. Ayeuna mah ngan ukur ngadagoan, ti isuk nepi ka sore teu aya nu datang. Mie instan naik, minyak mahal, gas LPG beuki ngeke dompet. Modal gede balikna lelet, kadang mah rugi teu kakena balik deui. Di berita mah sukses caritana, di lapangan beda rasana. Nu leutik teu kabaca datana, padahal nyata keur karasa beratna. Warung sepi MBG na gratis, roda usaha jadi kagencet krisis. Warung sepi hirup beuki sempit, nu gede jalan nu leutik kasing sieun bangkrut. Ayo saha nu mikiran pedagang leutik, ulah ngan program tapi poho dampakna balik. Kumaha baraya leres teu caritana, sepi dompet beuki nyeri. Dompet beuki nyeri. Rakyat biasa kudu muter otak, antara dahar tawa nutup lapak. Program datang teu mikir dampak, nu dagang leutik jadi nu paling ketampak. Harga pokok terus naik, untung tipis malah kadang pepes. Nu boga kuasa mah teu karasa, nu dihandap mah kudu tahan rasa. Mun gizi penting, usaha oge penting. Mun rakyat kuat, ekonomi kudu hirup. Lamun salah jalan kebijakan, nu leutik heula nu bakal ruksak. Warung sepi MBG na gratis, kenyataan pahit nu teu kabaca statistik. Warung sepi rakyat mimiti nangis, hirup berat beban beuki tipis. Heuy program jalan tapi kudu adil, ulah nepi ka nu leutik, leungit ti hasil. Yo ulah ngan ningali angka, tingali oge nu dagang di sisi jalan, sabab maranehna bagian tina kahirupan. Leh buku can meuli, can mak, tapi dahar mah aya unggal poe. Lah kumaha ieu sakola
Ispa.